Paniega lauk nu aloh anu kebetulan ayana di balong Pak RT. Jadi itu lauk ti Pak RT. Oke guys, Jangan lupa subscribe, like, and comment, comment. and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, oke? aduh iya kehidupan ya ku kieu-kieu teuing lauk beak di ala jambu aya nu ngala sudah lagi awi aya nu ngala ya ya bak kesel deh duit teu boga kumahaan ieu nya bihela mesti pusing teuing tuh pan geus ngopi mah hutang oge jadi katempo cekas Gitu. Pak RT, Assalamualaikum. Halo. Kernaon Pak RT? Biasa ngopi. Kita ngobrol sorangan. pan biasa ya Kenaon ya? pan biasa ya senang adulan itu aduh Isnal teh mahal. aduh jeung hayam abi bade Ulah opak asor. Tujuh naon Pak RT? nuju ngopi biasa ya Aduh. Aya naon Pak RT? ya biasalah pusing ku masalah kehidupan zaman ayeuna Heeh. jeung pang-pang nama lauk apa balong di lubak apa Oh, itu di sisi jalan deket Tergardu. aya nu maling lauk Waduh. Usaha. aya we jambu apa jambu Apal. nu kumaha Jambu nu buleun. penjol jambu mah bulan Aya rada koneng. waduh kemah ieu nempikeun ka pohon teh teu disenget-senget cik nembut atuh Oh. Ngerakeun Pak RT teh buka korek. Rokona aya. Tah. nanti tinggal sabatan deh Aya nu maling kusaha? itu abi teh pan nanti gaduh awi itu pilih bade di galah Ka Haji Emput tawarkeun mah teh. Apa limana teh? teu Itu deket Solokan. deket Solo kan Sisina sawah. anu apaleun Tah, si asup Openg kadinya. apa Tah, tah si Openg ngapaleunnya Cing heula ari eta teh palingna teh kusaha? Budak. Tinggal lama hayam beak sia. bade kopi Bade atuh. enggak tuh ya cobian enak sok kopina teman Enggak sabaraha. geus ngopi lah gampang teh ngawi mah tos bisnis apa ya kamu anjing itu si Openg ngapaleunnya Apal. para runten Enggak, pada kemana? Tadi lah cari tadi. Hah, sang Pak RT cari kak Tas Iya. di mana? Aya naon ieu bener ruas kieu. Gocir. Pak RT. Urang keur lempang dudut we. deh Pak RT naon cenah tadi teh? pangajualkeun awi Awi naon? Tuh, awi tuh. Emang bisa dijual? bisa Kasaha? paji empud Empun mana? Eta tukang lauk. Ih. Wah, tukang bilik kita lain tukang lauk kang bilik beloho. Oh. Coba dia jangan ngecor balong. Terus jualnya? jual Era orang ngajual mana mah boga hutang kayak si Emput teh. mana butuh duit Hah? mana butuh duit Butuh. tah Masih boga duit ya butuh dah. kumaha lamun ayeuna bantuan ngajailan si Ajis kan soalnya kemarin masih keneh nu teuli aya lauk di ala Si Ajis nu budak. Di jalan padahna nu. apa apaanan si Ajis teh ngalah jambu ngalah lauk tah itu dendam keneh pang-pang nama tuh Oh nu kamari teh. bisa kieu bantuan ngagawean ke mana menang duit Terus tugas orang naon? tugas saya mah kumpulkeun barudak di pos kambing di handap tangke wing nyen peta Oh si Ajis teh ku urang teh ajak ka dinya. Terus kewing bagian nyen peta oh Nyen maksudnya erek di harian Di Jailan. di Jailan
dijebak we. Oh, heeh. Dijebak siga manuk. Ieu barudak teh sina Cenah kada jiret. sina naon? Sina perebut eta meureun petanya. Harta karun lah kasebut nanya. Oh, heeh. Kita kayak nyen peta tah maneh kumpulkeun di pos kamling. Saya mah siap. Pan aya di buruhan lain. Heeh, tenang Wih. gocap mah geus moal sih. OTW pokoknya mah. Juga tuh kumpulkeun rata. Berarti orang enak ngumpul. Kayak jarak sajam ke wing ka ditu. Oh, ajak we ke gardu barudak teh. Siap aya gitu. Ayeuna. Aja tuh mangga. Wih lah. Oh, udah dijajan. Oh, wah beak sih wih lah. Pedut kan. Peng. Oi. Naon? Erek moal ngojek ka Libanon teh. Hayu lah sok. Bejaan we tuh nu itu teh. Naonna? Anu rek ngojekna Oh, penumpangna. kan mau motor nama urang. Oke, gampang di telepon lah. Yang Terus nganjuk lah tuh nganjuk tuh. lain naik jalan barudak teh. Nyen petana bisa teh. Bagian ente lah yang mah Oh, teu bisa kurang. ngenyen pertama. Siap. Aya duitan Gocap. gocap. Mana duitna? Dianjuk lah. Oh, subhanallah ku awi aing bayar. Duit mah aya ngan masih keneh berbentuk awi. Awina tuar. Pancen dijual. Siap. Jadi itu balik lah mana balik lah. Kurang balik ke Terus balik lah. nya laut yang dengan sangu euy. Lauk mana? Ayah ayam apa? Ayah ayam tuh, ayam leuweung. Ayam bisa. Tetangga. Wah, dicokot. Ayo deh ya. Lanjut balik ya teh. Aduh, ai hirup urang. Ini miskin teuing. Hese aya mah dengan duit teh aduh. Kita urang selempang 10 kilo. Sugan manggis di jalan 2.000. Oh, wah, baru 1.000. 400 ge hese. Ngalamar ke apa? Teu ditampa. Ngalamar ka PT. Hare-hare HRD-na. Kalau kau mau ngalamar si dia, mau bisa bukan? Buka duit ke rumah kolot nate apa lah. Hejo kan duit teh. Gimana ini tak? Pareng ke mana si Ajis tugas di Pak RT. Panggil si Gigin. Wah. Gen. Ente lain. Oi. Gen. Ngamai kenal di sorangan okasian Ajis tinggi. Yang termendung. Mana? Anjir, rokok nama gaya nu busaan. Iya. Jeung kopina di tiis eta mah beli di mall nya. Jadi atau mama aya nu kieu atuh. Heeh. Bae minta euy. Urang tadi cenah ngarokok tisuk, cenah make rokok. Urang bae subuh teh rokok lagi. Anjir hiji deui, Gin. Rokok bae subuh teh. Bae cadu. Eta setengah jam bae ku urang. Heeh, urang minta duh, anugerah euy. Iya rokok nama euy. Bela rasana teh kana itu tah. Terus Seruput aya sorangan. aya teh kenaon di dieu okasieun sorangan. Galau kunaon sih? Biasa teh ai jama urang jama teu boga ada eleh atuh ditikung ku Senia. Tikung kumaha eta si Elis kumaha ka maneh eta si Elis. Heeh. Ditikung. Ada da atuh urang mah wajar we dina Mio M3 atuh itu mah dina mobil Xenia nya jauh derajat. Pan eta teh SMP bubugan teh lain geus 5 tahun. Nya bisa kateng katikung. Nya kok ngadu ya teh ai kana kabongkaran batik muda. Cuman ayeuna mah aya aweun mah yang hidup susah. Cenah ibuna ente teh kawin. Ayeuna katikung ki kumaha mana tuh galau mana teh keur dieu. Heeh urang teh. Jadi intina mah teh keur ngagalau di sorangan. Galau mah ulah sorangan, bisa asupan, nyangan batur. Balat sing loba ulin seserian dan ngegalau sorangan gelo sia teh. Mun teu aya gelo mah hayang menenangkan diri. Rupan ku babaturan kayak gitu ditenangkeun. Dan sorangan ki teh kaasupan mah lieur. Mau ingat ada asupan mah urang mah. Ya intina mah teh galau di dieu teh. Teu kalem ku urang di baturan ayeuna segede. Dan teh mere udud. Ieu, bae itu nu tiis. Nyobaan anjir. Ati corona teh sek anu mahal mah sigana. Urang poho erek nanyakeun bos mana si Ajis? Ka mana?
Jadi Heeh. bahnya tadi mah masa orang Kadu asli. di mana dirinya? Kurang rek di itu perlu ah. Orangnya kata di Madura. Balik. Oh, balik ke Madura dekat di Utar. Balik seteh di dieu naon sorangan yang kasurupan. Tah si utar ke balad mana ulin. Oh, kan ada kayak yang curhat. Oh, jadi si Ajis teh di mana? Kini ayeuna mah. Ih, hujan euy. Urang ya kasih Ajisnya. Aduh, si RT ya ngagawekan tah nyeun peta segala rupa. Baiklah digawean nuwuh duitan moal diantepkeun gue. Mana si RT na ka dieu nya? Geus jadi ya petanam. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Weh, Kumaha geus jadi can can? calik ya. Jadi can kita teh. Tah, kita geus jadi. Ayo ngebet. Kela. Ngebet tangkal suuk di dia. Nah, iya itu tanggal suuk. Heeh, tuh. Kadieuna kan aya susukan. Heeh. Nah, iya teh di dia gunung. Di Tonggok. Heeh. Nah, eta mah terserah simpen di mana petana tinggal ngegali. Gampang lah geus jadi mah nuhnya. Duit nah lah tuh. Ieu teh duit teh masih kena berbentuk kangkung can dijual. Kangkung. Kira Baiklah, oke lah. daek ku kangkung teh. Pokoknya mau ieu suksesnya bayar ke urang. Mun aya mah DP na 20%. Terus Tunjuk usin nganjuk le nganjuk. Bejakeun cek mana di bawah di kieu. jadi dibungkus heula teh. Aya urang geus mah geus nyiapkeun ye. Buat kawan naon? Karetna ya beuh. Kaya. Ada karet. Tah tutupna si poho. Geus dealnya. Jung sing sukses. Bios di anjuk. Bios engke abdi mah bade ngopi lah itu. Bade ngalikeun bobo. Kita tinggal nyimpen tadi tuh nya kapas kambing. Kumaha Pak RT we ka ditu mah lah. Eta mah bebas urang geus beres tugasnya. Nuhnya. Ya, siap. Sukses. 2 kali rasa salaman. Tuh. Nah, ieu amanah di belah mana euy? Ini we ya. Untuk kepanggilan ku budak. Gara-gara maneh Ajis? Naon? Aing era upah RT. Naon padahal naon? Pada maneh madog jambu Nya hantu orang dititah ku si Utar. jeung lauk. Hantu lauk Oh, dititah masa bola si Utar. Heuh ada si Utar Oh, eta mana yang dititah ku salah? si Utar. Oh, mana yang Ih, salah? dititah ku si Utar. Ajis, embung mana salah? Si Utar. Geus. Ih, Pasea we di baturan salembur. Bae we. aya naon? Siga ucing jeung monyet wae. Nah, Parasya. heeh. Geus aya mending ngopi ka pos arek. Di mana? Di pos. Aya kopina. Hayu gampang. Hayu atuh aya mah gas. Daripada pasea we najis. Heeh, iya atuh. Yap. Sugana pasti cager ku kopi mah nya. Geus aya mah gara dariuk. Mana kopina? Ke meuli urang. We boga duit teu? Hanteu. Mana? Ante. Ya urang sulapnya. Kosong. Heeh. Kosong. Heeh. Kosong di. Heeh. Kosong. Kosong. Sia nipu. Cici gara. Itu tuh helm tuh botol. Ieu naon barudak euy? Ajeroan kertas. Naon ajeroana euy? Buka naon asina. Wah, ini mah duit urang. Buku aing ah. Iya, cici heula naon ajeroan. Anjing kata euy. Ke duit teh nya ieu mah. Ih, harta karun ieu mah. Wah, berta harta ieu mah. Ih, cek aing bos. Udah bisa. Aing semua. Udah sore gue.
lebok waing diadukeun aja yang pisan di bungana saji macem-macem kain lauk di ala jamu di ala waing adukeun ayeuna lebok ya yang pisan teh api apa lain dah Kita aya naon? bukan donana ya Ampun Pak, ampun. Naon aya naon Pak RT? ieu teh aya naon ieu teh Ya baru dah urang mau bertanya. heeh Tah, si Sandi jeung si Aji sayangan menang. Peta eta oh Dengan di dieu meh kebaca ku kabehan. rek cicing aja ku Pak RT ku kokolot cicing. Pak RT aman dulu kumaha? mana yang peta ieu Heeh. mana yang Heeh. nah daripada gelutnya ayo nama gelut namanya jeung ketengah gelut saya nama keneh tanding wae tanding Naon? naon we lah nu penting mah Ayo. Lawan itu Hayu. Wani atuh. Takut. nu penting mah ulah baku hantam Heeh. Kiraha? nah ayo na we besukan bisa semanten Iya, urang mah teh sieun-sieun acan. ayo na pan rek aya ieu nya aya tandingnya teh geus we tah aya namanya kote balad masing-masing Siap. bu jeung kana Kumaha? Yuk. juga tuh Enak. masuk gerak gararoan balana. Siap. Yang satu Ji. Aya pegawaian euy, di Beungharian ieu mah. Oh, gawat ka dieu. Ajakan euy si Gun jeung si Unyil. Oh, sok hitung wae. Ah, aing ngurus ngapuan. Rangeun. Jangkrik hiji. Ini jangkrik. Tar. Happy duiteun yo. Adieu. Ajakan si Gigin. Ayeuna keneh. Yuk. Takarun saya. Teh makatan di. Eleh mana bakal eleh. mana gitu tuh Ah, adalah baru dak aing. Ganja. Iya. Pak RT urang mangan tiluan eta mah opatan tah, grup si mah opatan. kondangan kalwak cuma Udah dagangkeun jelema teh. balas kiwe lamun misalkan aya jelema nu lewat pegat ku maneh ajakan Heeh, bisa gitu bisa. A few moments later. Tah geuning aya pemantri euy. Kan maju. Menteri ka mana? boga calana urang Ka mana? boga calana Aduh, torek sih mas. Yo, udah dulu lah mas torek. Mantri ke mana? biasa we orang keliling kampung Hela pemantri, tolongan lah orang hiji. mau dibatu di mana Ku duit mana mah, yo duit lah, ceklan. Tolongan lah orang erek tanding. Cek nang harta karun, kurang bisa orang. ya tuh hayu urusan duit mah orang hiluan Atuh dah mana makan duit mah hejo. kan Erek minum mah, hayu hayu atuh.
Jangan lupa kunjungi channel Ngoleang Production untuk melihat keseharian syuting kita di balik layar.